Panggil peserta mancing. Lapak 1, Ajung Gorobas. Lapak 2, Arka Kuda. Lapak 3, Alvino. Lapak 4, Ayat Edi. Nah, eta mah jujur lah gitu. Wah, iya mah tuh jujur saya dengan Ali peninggalan perang Batak. Nah, upan teh kieu. Upan urang mah sekarang lagi upan balon. Upan balon. Karena gelung, sewot, Nyangut. atuh. Piluhin we edan mah ieu upan urang. Naon eta? Karena ke di buleut-buleut, lauk teh geus nyararahap. Buru atuh. Banyak. Ih, bener ieu mah. Moal aya nu nepi ke upan ieu mah kabeh ge. Aku naon? We mancing poe Minggu make upan ieu mah. Sabtu daratang ka imah lauk. Jo ngahara rewos. Enjing mancing moal. Ada buat upan ieu. Tah gitu dulu namanya kasangkakeun geuning sakitu lucunanya lucu. Wah, lucu pisannya kebenaran talent-talent aja pan aya tah kitu. Tapi ya Kang Ajung, cek Kang Ajung, adegan paling diperesep anu mana tadi? Anu ayat Barbie. Ayat Barbie. Nah, Pak Ayat Barbie ini pendatang baru. Bintang tamu spesial Pak Ayat Barbie ini padepokan Sokamanan Arab. Sokamanan Arab tuh, paguyuban Sokamanan Arab. Ya muridna si Dorpres. Murid pertama si Dorpres. Kitu dulu namanya caritana parantos kapintonkeun, mugia dulur-dulur sadaya kahibur tiasa ngahibur kalbu, ngabembrah pangbebrah mana gitunya. Aduh, asal caletot kieu teh. Ngahibur kalbu, ngabebrah mana ta eta bahasa Sunda teh kan ora teuing nya. Tah ayeuna panginten sim kuring sadaya tireng-rengan Bulah FM sejak sakitu wae. Tapi tong hilatnya tah channelna dihandap, tong hilat like, share, subscribe, jeung komen. Nah, hiji deui bicingna request. Nah, request kumaha ye? Hayang request naon? Kabayuna hayang dongengkeun naon atau hayang kaperkeun lagu naon? Biasa ka Bulah FM. Mung sakitu wae ti sim kuring sadayana, hapunten bilih seueur carios anu kirang marna nya bobor sapanon caran. Bobor sapanon caran sapakan, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.